Lain kayak lainnya narik karena itu aja rute ya. Ditinggalin nyanyi capek-capek saya menang saya. Oh benar, aduh kawan Lagu namun hayang anu nyawer kudu nu terkenal ayeuna. lagu Ada kenge hei sayang. Itu kan tenang dibayar tuh sih. Nah itu kaharep tuh dibayar. Minta tuh ke Pak RW kan itu dirasa. Oh, merdeka. Aslina nan mau dibayar orang. Percuma orang suka ada TV ke TV, RTBM mah balik kayaknya. Cicing. Didinya teh iya. Aku. Sih orang. Sim ya Allah ya Rabbi. Sebagai pemuda idaman kalian itu harus aman. Idaman. Idaman mak meh. Kalian itu harus kuat nak. Ajar ini bararis ya. Agung. Jauh-jauh ditolakkan teh ya. Kelebihan mana yang ditolakkan ditanyakan di kakak tahunnya. Terus saya mah nolongkan diri atau setengah. Ya Allah eta ka inung kaos kakak bogos ya. Bal geura. Kela mana eta ka inung kaos kakak bogos si tatu. Mawal geura mata. Leuweung we mun umagang anak itu makan teh. Careka tuh. Otak karet. Ya Allah ya Rabbi ya. Jadi pemuda teh Gusti ngagong kudu nu kuat atuh. Udang kuat, udang oke. Kuatan udah boleh sekarang. Oh ya Robi, kita jeung Mas Putih sama di TV atuh geura. Ya, aing bola-bola tuh gitu. Tampakeun ka Karang Taruna RW 3. Kan harus marere rokok dia mah. Salah saleutik atukeun bae ya. Sira kos ka boga. Sing mana dia? Lagu udah mati euy. Siap. Gerak. Ya Allah, semata ini di kolom HP Gusti ngabung di banyak karena siap dek dites ya. Siap. Ngomong gabung satu. Lain hunton di karep teh parep sate karep. Aduh, ya. Nu balik sih yang ditewak ku polisi. Ayo Bapak kolonel Mas Turis gitu. Leungeun kaharepkeun taprakeun. Tamprak. Pak 5.000 ya Pak. 5.000 ya Pak. Ya, sebagai pemuda. Ya, tampakmu. Tampakmu cepat. Kurang. Coba kurang. Sabriji. Biji 2. Dia kan hala. Kayak ari kakola teh kudu nurut ya. Kayak dia kan hala. Mana pernah nyekel duit 10.000 acan? Ulah si pingsan dulu. Katil kali teh ngomong, mana pernah nyekel duit 10.000? Geus kita geus katipu belagu ka aing. Coba lamun tingali, mana pernah boga duit 10.000 can? Pernah. Wah, sarua berarti mana jelema beunghar kudu bere ya. Kieu bae aing. Siap. Boga pate. Pak pira ku 10.000 Pak, da urang teh artis atuh Pak. Ngomong aya atuh juga teh. Kadai. So. Siap. Gusti nu aku kudu kuat cenah. Cing kuat, buk saya pemuda, berapa pemuda eta itu. Nah, gitu. Balik cing kuat, setek. Lamun iya kuat, cina kuat. Siap. Astagfirullahaladzim. Kuat. Cing kuat. Siap komandan. Duit. Era ya Bae duit. Kesya mau dipakai tuh. Kudu kuat. Ban geus kuat. Ya mun hayang menang saran model bieu. Nyanyina nu masa kini atuh. Kumaha? Didinya ngalokan.
Kalau kira aku sehari ini juga mama dengan nanti atuh aing mah kenalkan lah kemana tuh Atot? Eta mah juga naon. Kenalkan lah ayeuna kado kapan Syahrini we gitu. Sanu nunda kapal di dia atuh teh. oh iya mu tukang san ieu kumaha favorit tenan naon Oh iya teh. kumaha Maksud teh. sunggungan Syahrini Syahrini teh penyanyi dangdut dagu penyanyi populer kok nganakeun Syahrini bari kitu patut. Kita kan menang nganakeun rasa kumaha. Sing tegas. hari ini yang berbahagia kita dengarkan hari ini yang berbahagia kita dengarkan dia Syahrini Aing panitia cen kagungan tuan. Nah, udah sok banget tuh canak sih. Aing kana tuangan wae. Karunya menyelet koy tiap karena cing di dunianya. Urang teh gaduh tuangan cai mohon cai. Jai. Cai aya cai. Tuangan atas. Kieu atosnya. Alhamdulillah tika guna ieu. Terus ya tuh boga kasih ngaji kieu. Kan nanaon oge ieu kudu gawe heula nya. Tangke lamun ceuk emak teh. Tuh waktunya makan kamu makan ya. Iya, Mak. Anak teh anu kudu satu dah. Ulang teh Coba gak ya sama Mak? Begini ya. Nanti kalau udah bunyi kalau anter berarti makan ya. Tung makan. Oke? Siap. Oke? Kamu saya nyanyi, kamu alok ya. Tahu aloknya gimana? Wek. Iya. Oh sayangku, wek. Ini aku sayang. Wek. Buka heula buka. Ari bieu ngawek make leungeun nu mana? oh iya Terus asup kana naon? anu iya Karena kelek eta teh nya. Kebersihan sebagian dari iman. Cuci dulu tangannya. Sok. Heula ada bete teh kana naon bieu? kelek Berarti bau ke? Susah bau kareta atau kumaha lah? kilo Gitu. kaya aing mah Beres. Kan gitu. Eta mah kumaha diuyuk jeung sumurna sok aya nama inum. Da udah hareun ku cai we wayahna nya. Oh sayangku, aku cantik, tapi bidadari, bidadari hati. Oh sayangku, aku bagikan makan. Aduh, lewat makan sebenarnya guru kelek. Hamis di rumah. Apa nih kena kelek dari atuh? Yang kumaha? Oke nya, Bapak kolonel oke keimanan itu adalah bagian dari kebersihan ya. Kita yang kembali. Kalau banyak atut, aduh sah kadinya kira inum. Nganunuhan kala karang taruna tuh. Sayangku, hari ini aku cantik. Wek, aku gak sekali. Wek, aku baby dadari. Wek.